Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bab dzarf zaman sareng dzarf makan. Taya bab netelakeun tentang dzarf zaman sareng dzarf makan. Ari asal artina dzaraf mada bejana wadah ngan fungsina bisa diartikeun kata keterangan. Dzaraf zaman kata keterangan waktu, dzaraf makan kata keterangan tempat. Jadi dzaraf teh lamun kitu maya dua, dzaraf zaman sareng dzaraf makan. Dzarfuz zamani ari dzaraf zaman wa eta ari dzaraf zaman ismuz zamani eta isim zaman al mansubu anu dinasobkeun bitaqdiri fi kalawan nakdirkeun makna fi. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al mansubu bitaqdiri fi. Ari dzaraf zaman nyaeta isim zaman anu dinasobkeun kalawan nakdirkeun makna fi. Isim zaman anu dinasobkeun kalawan nakdirkeun makna fi. Nahwu contoh al yauma. Misalna sumtul yauma. Sumtu puasa kuring al yauma dina poe ieu bitakdir pi-nya. Nakdirkeun mana pi jadi dina sumtul yauma. Anu dicontoh teh kan al yauma. Eta teh dinasobkeun bari nakdirkeun mana pi dina poe ieu. Sumtu yaumal isnaini. Sumtu yaumal khomisi. Kaula puasa dina poe Senen. Kaula puasa dina poe Kemis. Nah gitu nakdirkeunnya, nakdirkeun mana pi. Dina Al-Qur'an kana ya al yauma akmaltu lakum. Al yauma dina poe ieu akmaltu kaula geus nyampurnakeun lakum pikeun aranjeun. Nya kitu deui. Walailahnya al-lailah. I'takaftu al-lailata. I'takaftu kaula ngerek i'tikaf al-lailata dina peuting ieu. Jadi di bulan Ramadan kan sok aya 10 hari terakhir mah seueur jalmi anu beriktikaf. Al-lailata kudu dinasobkeun al-lailata. Nya kitu deui. Godwatan. Azuruka godwatan. Azuruka godwatan. Kaula akan mengunjungi kau pada besok hari. Pada waktu sarapan. Dinanya, dina waktu sarapan, dina waktu pagi. Nah godwatan. Nya kitu deui. Bukrotan. Nah, bukrotan. Azuruka bukrotan. Kaula rek berkunjung ka anjeun bukrotan. Dina isuk-isuk. Terus deui saharon. Ajituka saharon. Ajituka kaula rek datang ka anjeun dina waktu sahur. Wagodan besok pagi. Ajituka godan. Ajituka
kaula rek datang ka anjeun godan besok. Artina dina waktu isukan. Tak itu jadi menakdirkeun manapinya. Wa atamatan sareng atamatan. Wa sobahan sareng sobahan. Wa masaan sareng masaan. Wa abadan sareng abadan. Salamina selamanya. La ukallimu Zaidan abadan. Kaula moarek nyarita ka Zaid salalawasna selamanya. Nya kitu deui sami artina sareng abadan amadan. Teras deui wahinan seketika. Qaratu hinan. Tanu contoh teh hinan, paqaratu hinan. Wa ma asbaha dzalik sareng nu sarupa kitu. Wallahu a'lam bishawab.